pemirsa Bewara, Bewara. Nanti. Naon sok nek ngebahas ieu. Halo pemirsa. Tepang deui di acara Kongres. Ngawan Kong. Tuh beres-beres. Iya. Jadi urang teh rek ngebahas naon gung ayeuna teh gung. Urang teh nanti bade ngabahas tentang Oh TikTok. Oke. Jadi kumaha ieu? Kieu Kang Eja. Jadi kumaha? Zaman ayeuna ieu. mah mulai murang kali SD dugikeun ka remaja gitunya, bahkan yang nama sepuh-sepuh oge. Nini pernah ku abi katinggal. Wah, Dina katanya IG abi pernah tinggal dina IG-nya Nini. heeh. Disebutna ulah Nini teuing itulah orang tua. Orang tua. Orang tua disebut orang tua bisi majarkeun orang tua mah haram cenah nu deueut. Aya pon ibu gitunya terus sepuh. TikTok kan kuat kalincah. Wah, Saking kulincah na WhatsApp. heeh. Wah, kumaha nya palaur eta tah lamun ibu-ibu eta tah. Lamun joget dan lincah teuing heuk teu seureuleu kumaha langsung. Jantung ge meureun kumaha angkat teh urang. Eta palaurna teh eta. Jadi Sekarang kumaha nya aneh abi mah. anehna kumaha gung? Nah, ku TikTok, dina TikTok kan aya gerakan-gerakanna gitu Kang Ejanya. Nya, Untuk jarak sapoe, nah bisa ararapa. Aneh kan nya? aneh kumaha tah? Heeh. Aneh, soalnya naon? Sok coba ditalar Al-Baqarah. Al-Baqarah. Kita ngapalkeun dibere waktu saminggu, teu apa lobana barudak eta mah. Tapi dah heeh si gung. Aneh Urang aneh oge oge kan. sih. Padahal urang tara TikTok kan. 何お前はもう死んでいる。Lamun sakirana TikTok eta teh dipake anu manfaat atau meureun bisa meureunnya Cik contohna ari Kang Eja. ngapal wae ge. TikTok anu biasa dimanfaatkeun kumaha? Jadi Enggak, terserah. kieu nya TikTok anu bisa dimanfaatkeun teh loba manfaatna. Jadi ulah sakadar hayang ngeksis hungkul gitu, tapi kudu make kudu jeung skillna oge gitu tah. Nah, contohna Contoh nama siga TikTok latih teh ya. TikTok latih. nya terang. Latih kan Iya, eta. geuning kan backsound teh anu lagu Everything Has Changed. Asik. Kan judulnya latih, Heeh. tapi anu pemainnya seurnya, tapi Nah, abis salah seueur kan. sahijina iya aya video nang. Nah, video eta teh diperankeun ku saha ada orang Indonesia eta teh. Sanes orang Keturunan, India, sugan abi mah. keturunan. Sugan abi orang India. Padahal orang Indonesia namina teh Jangan baguan tuan. eta Paguani. Saya baguan nih. Eta. Baguan teh mah Sunda aja. He fucked up. Jadi gitu, jadi Eta skillnya saya eta. skill ngeditna gitu nya, skill make up gitu. Coba dicek we dina naon 2,000 years later. lip sync. One eternity later. Latih kan gitu. Latih. Latih. Nah, gitu. Jadi TikTok anu zaman nu ayeuna mah gung sok seseueurna teh nu kaji lebay, nu kadua mengikuti tren teh gini. Jadi ngan saukur plagiat ngiring Oh. eksis hayang ngetren gitu Ngiring-ngiring. biar disebut anak kekinian gitu anak nya. Padahal kualitas ge nya nonton ge tepat rame Tah, ngan saukur kalau bana mah
ngumbar-ngumbar naon Nah, ketemunya. gitu. Menurut Nah. menurut Ngumbar-ngumbar ngomong tentang ngumbar-ngumbar ya. Nah, aku mah teguh. Dina TikTok abi ninggalinya. Heeh. Abi can pernah boga TikTok. Pernah ketang jujur pernah boga kan. Bosan tuh bisa bilang aku sih paling ninggal dina YouTube gitu contoh-contohnya kemana. Ninggal dina YouTube seueur referensi video TikTok anu mengumbar panros. Panjos Maksudnya tehnya anu kararitu Kang Eja. bukan itu Ya, paham panros lah. kan eta bentukna nya kitu lah. Nah, gitu buleut gitu ya. Seueur mengumbar nu kararitu. Eta manfaatna naon sih? Anu buleut Paling tapi anu lain bakat gitu nya. Anu kitu teh dimanfaatkeun ku kaum yang Kaum matanya tidak mempunyai filter. Eta salah satu nu manfaatnya eta Manfaat. ya ayeuna saur ustad kieu nya abi pernah Nah, kumaha ustad? ceramah kieu. Saya ceramah sih nya gitulah ngaji gitulah. Lamun misalkan urang gaduh sosial media ya misalkan gitu. Dina sosial media teh urang gaduh video, gaduh foto misalkan nya ya khususnya kangge kaum perempuan anu mengumbar aurat timimiti misalkan untuk ngarang tiung eta kan tos kasebutna dosanya salahnya Ya. salah nama Terus kan eta kembali deui ke masing-masing benar. terus komodi TikTok nu kararitu aduh anu ngumbar-ngumbar iya begitu ngumbar-ngumbar. kan gitu tas laras nama Jadi- lamun misalkan jalmi nudina video eta atau dina foto eta anu ngumbar aurat eta tos maot ya amit-amitnya tos maot heug fotona sareng videona aya keneh dina media sosial teu dihapus selama eta foto aya meskipun jalmi eta tos maot dosana tetep ngalir kitu Yang ieu puntennya pemirsa ieu teh abi Ya, menuju punten ngiring we, gitu. ngiring gitu di dieu mah jadi dah Ieu namina mah. ngawangkong mah di mana we nya asal dernya ngawangkong mah di mana wae ge hayu. Ya, nu penting Ngabastan wae ge hayu kan gitu. kopi jeung Namina ge. rokok. Nah, ya kopi guys. Nah, kalau rasan lagi mah tara ngarokok cuman abi ya nu ngarokok mah Nah, jadi gitu guys, ngabahas teh naon guys, Oh, guys. Namun iya sok guys. Hah? Jadi gitu TikTok teh nya mimiteuna teh dikenakan ku Shinjo teh geuning. Oh orang Cina Shinjo, sah sinjo teh Sinta Jojo. oh Apa? oh eta mah TikTok na manual keneh Manual keneh tapi acan lain artinya lain eta lain moyang TikTok teh Nah. sinjo Shinjo, Sinta Sinta Jojo. Jojo. Anu ngalagukeun naon? Yang eta ieu keong beli keong racun yang beling lanya. Keong. anu kayak geuning ja Dasar kau keong racun keong racun baru kenal. urang mah lain sinjo tapi jagung Jagung, naon jagung teh cik? Tulis di kolom komentar. anu apa jagung dipasihan ku abi rokok sabatang Di kue dina ya, impian teh. namun ngimpi namun tuh macam Namun mimpi HD gitu. Namun mimpi buruk di kuena. Naon? iya tanu kieu selain aya naon positif na aya kan nya Nah, gitu. positif na aya. negatif na aya Negatifna. TikTok oge selaras nama eta teh alah gandeng TikTok oge selaras teh eta teh model naonnya tengah didik lah kangge kurang kali di bawah usia 18 tahun nah sok ayeuna meskipun nya dina TikTok orang ngejilbab 2,000 years later. Hari meskipunnya ayeuna dina TikTok orang ngejilbab wah bunyi begitunya bunyi teh naon? Hah? Tertutup Oh, gitu. tertutup. Tapi Siap. seseorang naon TikTok jogedan Joget. nah
jadi na Islam mah joget ge ngumbar-ngumbar wae Ah, jadi eta, meskipun sama-sama. ditutupi tapi lamun joget-joget mah atuh sarua kena jeung ngumbar-ngumbar terus nama dina Islamnya dina dina Islam Islam muslimah khusus nanya muslimah yang tidak naon teh amun muslimah tidak punya rasa malu lagi nya nya eta salesna sami keneh ngumbar aurat. Oh no. Tidak punya rasa malu eta aurat eta dosa eta teh. Maafkan kalau saya salah bicara, mohon diluruskan ya. Jeung Saya lamun juga ilmunya masih pas-pasan. jeung Ya eta begitu lamun ada ustad nanti tanyakan saja lebih lanjutnya. jeung lamun Kata guru ngaji saya juga. jeung lamun eta mah kan muslimah. Nah, sekarang Akhwat. lakina Ya, muslim, nu muslimin. akhir akhwat ketika bego udah aja. Bagus, sarua Jadi lalaki nama untuk merenya musliminnya. untuk muslimin mah nya paling ngagaya meraktekeun gaya-gaya anu belok kayak gini Oh, gitu begituannya. Nya loba anu Kang Eja. lalaki ge anu nu kitu mah Menipat dia ka kan keriting leungeun eta karena ada. gituan yang eta mah kan aya dina hadis nage kan jangan sekali-kali ngeramah ya orang ya baik ya Naon ieu baik, baik. berbagai ilmu, tapi lamun misalkan aya ucapan atau penyampaian kami yang salah mohon diluruskan. Ya. Ya, maafkan, kami juga manusia. kami juga Ilmu manusia, kita terbatas. tapi kita semangatnya nggak terbatas kan gitu. Jadi semangat naon nih. Nah, Aya dalilna bahwa jangan sekali-kali jangan belum 終わりだ jangan sekali-kali laki-laki menyerupai perempuan. Nah eta we nu di garis gitu. garis. Nah, nyecep kan dia. ngecepnya. Pokoknya memang gitu. Jadi kayak lalobana lalakinya lain lalaki dewasa wae nu budak leutik ge geus kitu tah. Geus belok Sebenarnya gitu. ya namanya. Geus seueur ayeuna mah. Pas Jadi ditemong-temongkeun aya nama nu aya di dunia teh nu mah hanya baheula mah kan baheula gitu nya. Baheula mah bangsa nu keur itu teh teu pati seueur menurut abdi mah nya acan nembong pisan. Aya nama wararani geuning. aya dawanya meureun Nu karar itu aya nama jadi artis Kang Eja. Sok. berarti orangnya hayang jadi artis atau Berarti pembaha. mah jadi artis kudu rating heula. Kayak tinggal lah beraja. Tapi dah aya lamun ngomong soal hayang jadi seniman, artis, kita kudu belok wae kan Ya, gitu. Loba. Tapi kan kieu merenya kumagi mungkin meureun efek globalisasi merenya atau lain efek. Jadi manusia anu kritik itu Pengaruh. teh beunang ku pemanasan global gitu. Ada. Pemanasan global, naon maksudnya gitu. Naon? Jangan tak Ngomong tentang TikTok mah. ngomong TikTok tapi dah resep oge lamun sakalina pakai gitu nya. Wah, iya kade jadi keriting gitu kade. Aduh, euy. Ya pokoknya mah ai tentang TikTok mah nya penilaiannya menurut kami banyak ye gitu, tapi itu kembali lagi kepada Anda masing-masing. Wih deui ka aranjeun sadayana nu aya di bumi nu nuju nonton channel ieu ieu. Nah, Tah, ayeuna bukito-bukieuna. Bukito-bukieuna. Sabab ieu mah namina sabab oge. ieu mah ngawangkong. Kongres ngawangkong teu beres-beres. Jadi ngabahas nu kudu dibahas, tetelakeun nu teu kudu ditetelakeun. Artinya Jadi membahas yang perlu dibahas tapi menjelaskan yang tidak perlu dijelaskan lah. Semua juga tahu. rahasia umum maksudnya. Nah, rahasia Jadi umum. kumaha deui ayeuna teh? Gitu. Jadi jangan lupa follow kita di Oke. Follow atuh udah ulang Follow orang now. Sunda. Jangan malu berbahasa Sunda karena kita orang semangat. Sunda. Jangan kayak batur-batur gitu. Taus gas Nah, kukieuna ya
hapunten bilih aya lepat-lepat kata atau napi cariosan Punten. abdi berdua gitu nya orang berduaan. Bila aya pihak tersinggung jangan tersinggung karena ini mah salarosna hiburan. Ya, Oke, stay tune. Ayo tuh stay tune bahasa Sunda naon? stay tune teh. Pantengkeun terus channel ieu. Pantengkeun. Aya channel Kang Reja gaduh channel Sigara Official. Segera Abdi official gaduh channel jeung AFR Pyrotech. Eta Pyrotech jadi naon like, comment, and subscribe. Tapi kalau Anda tidak suka videonya, skip saja. Jangan kasih tanda tapi oke. kalau ada tapi naon Naon we. tapi lamun suka klik like. Oke, Skip. skip. Ya. Kukitu kukiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.